Neng mah teko sidang dan gentos cantik natural. Tai kucing buluan meledak. Ujung sonten kasadayana. Urang patepang deui dina carita harian abi. Sok saha eta jalu anu sok nyariosna kitu. Sakumaha digareteng eta ngadanguna. Engkolah pujaan hatiku, engkolah sang bidadariku. Kona mah eleh we bidadari nu turun tina kayangan ge. Entong percaya barudak eta teh gombalan lalaki. Sok alus teh mimitina kadituna mah pedut. Angger we nempo awewe nu herang mencrang mah moronyoy we panonna teh. Tos teh laku ieu nu natural alami ge. Ting hayang kumaha eta aya nu ngaranna lalaki. Cenah mah hayang wanita anu setia, hayang wanita anu dewasa, hayang anu pengertian, hayang anu bodas semok montok. Geus mah eta meunangkeun angger we dilanglaekeun keneh. Nyada jadi awewe masuk serba salah pisan. Dipikanya diperhatikeun, cenah berlebihan. Ari diantepkeun, cenah kurang perhatian. Dipika bulu hayam diacak-acak saking ku pusingna. Kumaha atuh hayangna kumaha? Ari giliran ku batur di deukeutan, manehna mah henteu narimakeun ieu. Tah mantak kaum awewe ayeuna mah geus payu teu payu ge angger we kudu dangdan. Ulah atuh ari berlebihan mah tujuanna mah urang mah jang kana kasehatan we jeung karapihan. Ari dangdan batu kumudu menor. Anu penting enak ditinggal. Atuh da urang mah teu boga biaya jangan skincare. Bingung-bingung hayang geulis mah. Hayang damis bersih mulungan wae daunang kagaring. Cenah huntu hayang bodas ku eurih wae jeung ku bata digosokkeun. Ah da aing teu pede abi mah suku ge rorombeheun. Tong bingung-bingung ku pace buruk ge hade bari ditincakkeun. Atuh meuni asa kabina-bina teuing neng hayang geulis teh meni kudu kitu. Tah anu mantak lalaki lamun hayang awewena geulis modalan. Leres henteu ya ibu-ibu.